terus aya pertanyaan di kieu kunaon nalika dinu atahiyat teh sok anu dibaca teh Nabi Ibrahim gini. Nabi Ibrahim. Kunaon teu Nabi Adam pan Nabi teh loba gitu. Ada 25 lah, 25 nu wajib dipikanyahokeun. Nah, urang yakin audiens pasti geus apalah ku sabab audiens nage ieu mah mantap. Tah, kan cuman kunaon kitu Nabi Ibrahim nu anu disebut teh itu Nabi Adam, itu Nabi Isa, itu Nabi Yunus, itu Nabi Nuh, cuma Nabi Ibrahim. Padahal Gusti Allah teh sahoe neundeun nabi saha we dina keur salat teh. Ngan kulantaran di dieu mah arek dilihat ke Nabi Ibrahim ku pedah anjeunna nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj tah Nabi Ibrahim nyarios kieu nya Nabi Muhammad urang salamkeun nya ka umat maneh. Alasan pertama na teh eta. Urang salamkeun nya ka umat maneh. Nah, kulantaran Nabi Ibrahim kitu riwayatna Nabi Ibrahim teh kitu keur nalika Isra Mi'raj papanggih jeung Nabi, maka ku Gusti Allah teh dititah we Nabi Muhammad maca nyebut Nabi Ibrahim jeung keluarga Nabi Ibrahim. Supaya uluk salam sitah pang uluk salamkeun ka umat Nabi. Nomor kedua, sabab kenalika Nabi Ibrahim ngabangun Ka'bah. Nah, Nabi Ibrahim nabu Ka'bah. Ngomong-ngomong Nabi Ibrahim teh lamun menurut Kang Said ketua PBNU Profesor Kiai Haji Akil Siraj nyarioskeun ieu teh bapak him teh umat berarti bapak Ibrahim teh bapak umat. Nah, eta Nabi Ibrahim karena likanyeun Ka'bah beres anjeunna tawaf nyareuskeun kieu ya Allah saha wae ti golongan umat Nabi Muhammad anu bapa-bapana anu ibadah di ieu Ka'bah ganjaran urang sing dikocorkeun ka eta bapa-bapa. Keluarga Nabi Ibrahim lainna ngadoa deui kitu. Bari nangis teh ya Allah dan Nabi Isa ya Allah saha wae umat Nabi Muhammad anu ibadah haji ka dieu ti golongan rada kolot 40 tahun kadituan lah kurang lebihnya ganjaranana sing di ka umat Nabi Muhammad keun eta. Nabi Ismail nya kitu keneh saha wae ti golongan pemuda kahanap anu ibadah haji tawaf di dinya sing di ka dinya ka umat Nabi Muhammad keun anu golongan eta. Cek istrina nyaeta Siti Sarah saha wae jelema anu ibadah haji di eta Ka'bah sing dikocorkeun ka para istri-istri. Nya kitu deui Siti Hajar sing dikocorkeun ka para istri-istri. Nah, kusabab keluarga Nabi Ibrahim ngadoa kitu nyaeta sagala ibadah anu dilakonan nalika keur haji dikhususkeun ganjarana teh ka umat Nabi Muhammad sing dikocorkeun, maka Nabi Ibrahim disebut weh nalika keur salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nu disebut sholawat Ibrahim.